Assalamualaikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarona bi ittiba'i rasulil karim khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa darul bai al-ayah. Ihwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah orang masih dipaparin kesempatan kanggo ngalaksanakeun rutinitas ibadah, yaitu pelaksanaan ibadah Jumat. Anu mungkin aya jalmi-jalmi anu teu aya kesempatan, bahkan mungkin tidak diberi kesempatan untuk hadir ke Jumat. Ihwati iman rahimakumullah, dina kitab Bukhari bab ilmu atau kitabul ilmi
sahabat Muawiyah ngajelaskeun bainama Rasul sallam jalisun fil majalis, nalika Rasul calik di satu majlis atau di majlisin satu majlis, it akbala salah satu nafarin, maka muncul 3 orang, 3 jalmi, padahal wahid pawaqafa isnani, maka anu tiluan tadi anu saurang mah dahaba indit ngaleos ngajauhan majlis ilmu, ngajauhan masjid madrasah ya. Pawaqafa isnani, anapun anu duaan mah mendekat nyaketan. Amma ahaduhuma, anapun nusa urang tinu duaan, ulah nyaritakeun nu ngaleos, nusa urang tinu duaan, paroa purjatan fi halqatin pajalasa pihak, ningali tempat anu kosong dalam satu halakoh riungan. Pangawasan zaman Rasul sudah disebut halakoh sebab Rasul duduk di tengah, dikelilingi diriung ku para sahabat ya. Mendekat kepada Rasul. Wa ammal akhor, anapun nu hiji deui mah pajalasa holpahu, calik di pengker. Palama parogo ketika nalika Rasul salam rengse nyampaikeun ilmu, Rasul ngadawuh, ala ukhbirukum bisalasati nafarin, hayang kukuring di bejaan anu tiluan tadi. Di Rasul terang ayat 3 jalmi. Maka Rasul nunjuk tah ngadeketan kuring, eta teh jalma anu menta perlindungan ka kuring, maka perlindungan ka Allah, maka Allah pun dekat kepada orang itu. Wa amma jalasa hal pahutu, anu diuk di tukang, punten lain ka para bapak, eta mah jalma nu eraan, titah kahareup tara daek era zaman Rasul lain ayeuna. Kulantaran era pastahyallah, Allah pun malu. Dina hartos mustahil Allah era, tapi masih hana oge teu sapertos anu kahareup panghareupna kulantaran eraan. Wa amma akhor, anapun nu ngaleos mah eta mah jalma anu berpaling ti Allah, Allah oge teu malire, duka teuing iraha diperhatikeun ku Allah, ngadeukeutan Allah ge mung gitu. Iwati man rahimakumullah, sakedik upami urang ningali kaayaan seperti tadi, asa teu benten sareng kaayaan ayeuna, erek kana majelis ilmu, erek kana pangaosan atau kana jumaahan, maaf nu ayeuna keur dikeureuy moal beda jalma teh aya 3 bagian. Nah urang mah lain anu kahiji, sabab anu kahiji mah ngadenge adan teh boro-boro ngarai hayang asup ngaleos atau cicing, eta mah nu kahiji. Karena majelis ilmu sami, pami di tempat bapak aya majelis taklim, rupa-rupa jelema teh, ya, ayeuna teu kabitaheun ku pangajian teh, lenggang kangkung we ngalewat gitu kan. Tah, nu duaan mah kabitaheun, nganti antara nu duaan teh beda. Aya nu sargep teh betul-betul ingin mendapatkan ilmu. Nah kulantaran niatna oge erek nuntut ilmu, niatna ge erek ngaji ya, niatna ge erek jumaahan, sargep di awalna oge.
nempo tempat anu kosong langsung tempat nu kosong dieusian eta nu saregep nu saged nu betul-betul bade nyiar ilmu mun dina pangajian. Tanu kadua mah punten aya nu asal datang di mana we nyangsangna kabagian di luar padahal di hareup kosong keneh aya tihang nyarane padahal di tengah aya keneh tempat teh kunaon sabab ieu mah yang penting hadir yang penting gugur kewajiban punten tong kasiniran ku emutan simuring asa sarua geuning urang teh ya jalma hadir ka majelis ilmu jalma hadir kana jumaahan teh beda-beda. Nanu antukna Allah subhanahu wa ta'ala oge memberikan penghargaan oge beda benten atuh Pak nu calik pangpayuna sareng anu dipengker benten anu hadir di awal sareng anu teu hadir di awal itu penghargaan ti Allah. Makanya tadi dina muqaddimah diuniakeun idanu dialis sholatim yaumul jumuah pas di mana dikumandangkeun meureun di wartosan mun di lemur sok aya nu gogorokan parantos jam 11 itu guragiro disebut pas teh Pak lain niak lumpat sprint ngabrebet tarik lain teu meunang tapi yang disebut dengan pas ila dzikrillah bersegera dengan hati. Jadi upami bersegera dengan hati Bapak ihwati iman sareng simuring geus memperhitungkan lohor jam sakieu lamun ini tikur di imah jam sakieu nepi jam sakieu bisa intidor heula bisa tahiyatul masjid heula kaburu keneh bisa ngadres heula teh eta pas lain nyiak lumpat zaman Rasul aya Pak nu nyiak lumpat ngaberebet ka masjid ku Rasul kadanguan rengse salat teh saha nu lumpatan teh abi ya Rasul kunaon sieun kaberangan alaikum as-sakinah wal wiqar tenang ka masjid mamontong ting lulumpatan da kakan kan sieun kaberangan mun sieun kaberangan initna ti awal kitu yang itu yang disebut dengan pas makana ihwati iman sakdiklah kanggo ngamotivasi simkuring sareng para bapak hayu adab-adab Jumat urang perhatikeun supaya ibadah urang nuntut ilmu urang berkualitas upami hadir ka majelis taklim ulah sakadar hadir upami hadir ka pengawasan jangan asal hadir upami hadir ka masjid Jumaatan maaf sekali lagi ulah sakadar ngagugurkeun kewajiban tapi harus berkualitas. Adab-adab Jumat kan ada manigta sala barang siapa mandi ya urang langsungkeun ulah sing sanu ibak heula nganggo angguan anu pantes lain nu alus nu pantes ya nganggo sesengitan terus lengalengkah ka masjid tiap lengkah jadi pahala tiap lengkah jadi penghapus dosa ya terus calik di depan kan sering adangu sanes kadang ieu mah rupina para bapak punten sareng simkuring bilih hilap ku simkuring deemutan calik pangpayuna teh siga anu korban ku onta piragu teu kabita isuk pagi teh bapak mau meuli onta da mahal onta mah tapi nalika bapak hadir ka masjid ada paling depan sama dengan yang korban dengan onta itu adab-adab Jumat Pak. Bahkan kedah diperhatuskeun deui Pak Rasul ngadawu idza kana yaumul jum'ah qoma ala kulli babin min abwabil masjid al malaikah upami poe Jumaah tah siga ayeuna tiap pintu-pintu masjid itu berdiri malaikat mun pantona aya 2 malaikat mun aya 4 malaikat tiap lawang itu apa
yaktubunan nas ngabsen anu hadir. Moal pahili Pak. Al awal pal awal, nu awal tuliskeun nu awal. Nah, nu hanya kalma punten. Alhamdulillah di dieu mah Pak rapih. Ini pangheulana diuk di tukang. Bingung malaikat itu. Simuring beberapa Jumat di Tasik 2 tempat. Ih, can harideng wae Pak. Di dieu mah tos harideng. Kadang-kadang memeh tahmid teh simuring. Punten Bapak sepuh da kolot kabeh oge atuh. Ya. Nu diukna teh di juru, nu di tengah acak-acakan. Padahal adab Jumat ada. Nah, makanya supaya berkualitas ieu mah punten ngemutan deui bilih hilap. Ngemutan deui bilih hilap. Da ieu teh terus terangan hilap wae gitu atau mungkin lupa. Jadi Pak, upami poe Jumat khusus malaikat tuh ngabsen. Moal pahili. Wa idza jalasal imam alal mimbar, apabila imam naik mimbar seperti tadi simkuring maca salam terus salik. Tuwiyati suhuf, catatan absen itu ditilapkeun, ditutupkeun. Untuk apa? Yastami'unal khutbah, malaikat pun sedang mendengarkan khutbah. Logikana walau alam Allah nu langkung uninga, berarti para bapak nu hadir geus adan teu kacatet. Upami bade ningali adab-adab Jumat. Makana hayu urang perhatoskeun deui adab-adab di majelis ilmu, adab-adab Jumat supaya berkualitas ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala gitu. Ibadah itu tergantung semangat. Dan Allah menghargai semangat orang yang beribadah, bukan menghargai hasil lamun dina tolabu ilmu. Ya, contohna naon tadi? Contohna anu semangat kan tadi, calik di depan dihargaan ku Allah siga ku onta, semangatnya hebat. Kemudian beda pahala, beda ganjaran, maaf, beda yang didapatkan. Paham kira-kira? Jadi lamun orang kapangaosan, calik di payun, calik di pengker, jeung calik di luar beda apa pahalana. Komo di imah teu init mah beda pahalana. Jeung beda hasilna. Sok para bapak. Nah ya, bahwa Islam menunjukkan segala sesuatu harus sempurna. Usahakan sekali deh Pak. Usahakan. Mun dina ibadah ulah sakadar puraga tambah kadenda asal gugur kewajiban, tapi harus berkualitas. Mentak para ulama cing atuh cek para ulama ya. Cing atuh sajumaah sakali mah sing saraged meureun gitu. Tapi da aing ngahutbahan para bapak moya maka etang tos rarajin Pak. Kan rarajin teh sok ngaji Ahad, sok ngaji Sabtu, sok ngaji Jumaah, ngaji Rebo. Kan aya jalma-jalma anu tara hadir ka pangajian sakalian Jumaahan oge kabeurangan. Jadi erek ningkat ilmuna kumaha, padahal para ulama nyebatkeun pas'au ila zikrillah teh gura-giru kana dzikir Allah teh, bahwa Jumat itu adalah nasihat mingguan. Puntennya Pak meureun mun di leuheung-leuheung Bapak masih nunutan oge da osok ngadaekeun khutbah simkuring mah. Kan aya nu tara ngadaekeun hadir nagi ira pas hadir Jumaahan nunutan malaweung datang lagu qomat aya mata kualitas umat Islam teh naik-naik teh. Makana hayu urang tingkatkeun kualitas dan ibadah orang supaya berkualitas. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala lisidki wal wafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du.
Iwati iman rahimakumullah, ku keterangan-keterangan anu di awal anu tiasa janten ngamotivasi, sebab hadis-hadisnya penuh dengan motivasi. Berarti tadi usahakan isuk pagi itu mah ulah kaberangan, ulah sampai kapiheulaan ku muadzin bisi teu kacatet meureun kitu. Hadir mah hadir ngan teu kacatet persis siga budak sakola mimilu wungkul dibagi rapor mah hanteu teuing naik teuing hanteu gitu. Itu nu hadir ka jumahan kaberangan teh. Kemudian adab-adab Jumat, ada sholat intidor. Punten ya Pak, yang motivasi nu tadi. Urang evaluasi ayeuna ada sholat intidor ya. Ada sholat tahiyatul masjid. Itu kan wah luar biasa. Bahkan tadi Saudara Simkuring, Islam memberikan kemudahan. Simkuring mah teu yakin para bapak isuk pagi itu bisa kurban ku onta. Teu, tapi nalika bapak hadir paling depan sama dengan berkorban ku onta. Gitu lain, itu semangat. Nah, dina sholat punten dina Jumat kan ada tahiyatul masjid, ada intidor. Ngan punten ka para bapaknya anu di luar. Di luar tidak ada tahiyatul masjid. Ya. Di sing puguh judulna salat teh. Salat naon tuh? Ya, ai tahiyatul masjid mah kudu asup ka masjid. Wayah nanya Pak. Kan gitu, idza dakhala ahadukum masjid ieu mah evaluasi. Da geus apal urang teh geus kan loba poho deui. Apabila masuk ke masjid, tamatak ari intidor mah dibatasi tempat. Tahiyatul masjid mah dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu. Tempatna dilebat masjid, waktuna sing imam keur khutbah oge meunang salat tahiyatul masjid mah. Betul? Jadi maaf, teman-teman. Rasul pun pernah menegur orang yang duduk langsung. Hei, salat. Karena masuk tak upami intidor mah kan salat menanti bisa 2, 4 ya. Tidak dibatasi tempat. Yang penting ada di lingkungan masjid atau utamina di dalam masjid. Tapi dibatasi waktu. Lamun imam geus naik kana mimbar, stop. Tidak ada lagi sholat. Makanya khudurul imam yamna'us sholat wa khutbatuhu tamna'ul kalam. Hadir imam melarang sholat. Sholat mana? Sholat intidor, bukan sholat tahiyatul masjid. Wa khutbatuhu, dan khutbahnya melarang berbicara. Rek ngobrol sok Pak meme khutbah, geus khutbah wan cicing jempe gitu. Rek nunutan sok meme khutbah, geus khutbah mah tong nunutan itu. Ceuk saha teu meunang nunutan, meunang asal meme khutbah. Ngobrol meunang asal meme khutbah. Nah, mudah-mudahan penjelasan-penjelasan anu ringkas tadi sekali deui jadi bahan evaluasi di samping motivasi utamina kanggo diri pribadi simkuring supaya ibadah orang berkualitas, sebab Allah akan memberikan penghargaan tergantung karena semangat jeung karep urang kana eta ibadah. Mudah-mudahan Allah maparin ka istiqomahan ka urang sadayana, maparin kakiatan kanggo tetep ngalaksanakeun perintah-perintah Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.